Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi wa huwal Qur'anul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala bi'ilma ilman ghufira lahu qabla an yamut. Sallallahu alaihi wa nahwana dhalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil amin. Ibadul hadirin menuju syukur Allah Subhanahu wa ta'ala, mana alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Ulang sadaya diparingan mangruti-ruti nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tawisna nyata alhamdulillah urang sadaya dipangparingan nikmat tanpa agung-agung nikmat nyata nikmat beriman barisan. Oke, dipangparingan nikmat syafaat jasmani serta syafaat rohani, sehingga dalam hal ini alhamdulillah urang biasa riung ngumpul yang bernyok dalam rangka yang akan berbikin kewajiban orang masing-masing yang telah kepada Bapak dina hal kita insyaallah simandi nyata bagi nyalitakeun mentawan bade nyampekeun ala kadarna sakama lagi nyata dina nampak kita nangara iya nasoibul iman kita ayah di mangkola dadana tina kitab Taurat ya, memang ahli ulama dan ahli sunnah wal jamaah di mana baik datangna lu penting mau indul hasanah atau dicatat dibahas dengan cara anu megang kitab Taurat orang Yahudi. Orang Yahudi masa ini mana-mana anu pas jeung akal manehna gitu. Atuh najana istilahna bagus ke dipiceun. Amwal bae ayeuna magempur Palestina karena itu manehna ari urang ahli sunnah wal jamaah. Tina kitab naon mana-mana mau indul hasanah atau
bawa dicatat ditulis kayak cerita lagi Palawa bin Ibni Mamba rahimallahu ta'ala maktubun fi Taurati kan ya. Jadi ia ditulis dina kitab Taurat eta cenah aya mauidhah hadil mauidhah as-sabi'ata wa isyuna nyata aya mauidhah aya tertera aya termaktub dina kitab Taurat nyata aya 27 mauidhah jeung Imam Wahdin bin Mambah di antarana al-awalu anu pertama mauidhah anu termaktub dina kitab Taurat ya anu pertama man taraka fid dunya li safaril akhirati bittaqwa aw bi ta'allumil ilmi aw ghairiha minal hasanati gitu. Nah, jadi cek kitab Taurat anu termaktub dina kitab Taurat sing sahajalma ninggalkeun perkara dunya ya. Contohna umpamana tapi manehna eta ninggalkeun perkara dunya li safaril akhirati umpamana ye kebiasaan kurang aktivitas sapoe capen di jam 8 bancina istirahat dan ieu kan dunya daripada urang dengan para ruhu jahe es dalam Cina jantunuh alah mending ngaji urang ngaji itu tolak ilmu nah ieu ngaranna tarkid dunya li safaril akhirah umpamana kalau sekurang mancingan daripada mancing jam malam Senin sok diayakeun pengajian mending ngaji ngampai aktivitas kurang dina jam sakieu ditinggalkeun anu kebiasaan kurang tiap hari aktivitas tiap hari demi karena ngahadiran pengajian umpamana nya gitu. Anu model kitu teh kumaha kejagana soro yeul kiamati habibullah ganjaran anak engke jaga jalma anu model kitu dicap ku Gusti Allah habibullah kekasih Allah alhamdulillah ngan urang mah lolobana yeun dalam umumna kebalikan tina eta kitu tarokal akhirati li safari dunya kitu mudah-mudah dunia sementara ninggalkeun jalan akhirat alasanana cenah atuh Gusti Allah ge mere rezeki lamun teu disiar mah moal meunang tak padahal Gusti Allah eta teu ngomongkeun masalah kitu nya henteu ngomongkeun masalah dunia ieu kudu disiar ayo henteu aya ge Gusti Allah dawuh dina Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jeung Gusti Allah moal pati-pati ngadamel jin jeung manusia jeung Gusti Allah ye illa liya'budun terkecuali sang ibadah adapun malah masalah rizki ditanggung ku Gusti Allah wa nahnu narzuqukum wa iyyahum kaula anu ngajamin rizki mah maraneh kabeh wa iyyahum jeung anak-anak maraneh kabeh ngurang mah kadang-kadang dibalik mana ari dunya mah hayu si berang peuting bulu jadi suku jadi hulu nyiar harta mah sementara ibadah mah kosong
Nah, ya, kesalahan urang. Jadi urang mah loba kahayang dipikir-pikir mah sementara mah ibadahna nol. Atuh hayang kabeli itu, hayang kabeli, hayang segala macam boga hiji hayang dua, boga dua hayang tilu. Loba kahayangan ibadah mah sanggeuk ngedul urang dalam umumna kitu nya. Tarokal akhirati nya ninggalkeun akhirat li safari dunya karena reangan dunya. Itu alasanana gitu Gusti Allah moal mere rezeki eta ari teu disiar mah teu moal meunang. Lain kitu Gusti Allah mah gitu. Wa nahnu narzuqukum wa iyyahum gitu. Jadi urang mah kabalikanana gitu nya. Anu mana li safaril akhirati eta bitaqwa ku ngalampahan takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Ari takwa wa huwa ijtina bukul lima yakhafu minhu dororun fid dini. Jadi nu ngaran takwa eta ninggalkeun hiji perkara anu bakal ngabahayakeun agama, seperti umpamana terlena karena kemaksiatan. Nah iya gitu. Ninggalkeun eta berarti takwa gitu nya. Eta kahiji eta termaktub dina kitab Taurat. Wasani ari kaduana nyata mau'idhah anu termaktub dina kitab Taurat tadi man tarokal khutbah soro fi jiwarillahi ta'ala sing sajalmana ninggalkeun wogop artina hewa ka hewa gitu. Jadi mafhum muqabalahna eta sing sajalma sabaran nya hartina henteu ngejor hawa nafsu hayangna hewa bae hayangna marah bae ka pamajikan nya nyayur kurang uyah atawa asin teuing marah umpama ieu mah atawa umpamana titah balanja salah marah. Nah ieu ngaranna ngejor hawa nafsu marahan gitu. Jalmana ambekan nya marahan gitu. Ta ninggalkeun perkara kitu soro fi jiwarillahi ta'ala maka jaga eta jadi tatanggana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kan kadang-kadang urang banyak jauh tina sabar. Saeutik marah, saeutik mangkal, saeutik putundung eta. Gitu. Urang mah padahal termaktub dina kitab Taurat sing sajalma anu bisa istilahna menahan kana nafsu soro fi jiwarillahi ta'ala. Tak anu kaduana anu katiluna wasalisu mau'idhah anu katiluna anu termaktub dina kitab Taurat man taraka hubbal aisha di dunya soro yaumal qiyamati aminah ay saliman min azabillahi ta'ala. Anu katiluna nyata mau'idhah anu termaktub dina kitab Taurat sing sajalmana ninggalkeun hubbul aisha hartina hubbud dunya nya hubbud dunya mafhum mukhalafahna nyata tarikud dunya kahirupan dunya. Nah contohna
bi Allah yuhibba at-tamattu fiha soro yaumal qiyamati aminan. Artina ninggalkeun nyata teu resep kana tamattu, artina kana angen-angen loba kahayang loba lamunan sementara teu gerak sama sekali, sementara males urang ieu lampunan hayang kabeli ieu kabeli tuna cukup ngalamun doang. Sedangkan Kanjeng Nabi itu nitah model kitu eta nya. Kanjeng Nabi nitah eta ikmal di dunia kakaan naka ta'isyu abadan, tapi wa mal di akhiratika kana katamu tuwadan. Geurang amal cek Kanjeng Nabi nya, geurang aktivitas, geurang naon bae seolah-olah ieu kurang hirup salama-lama. Tapi sebaliknya ulah pohon wa man di akhiratika geurang amal kana tentang pi akhirateun kaanna katamu tugodan seolah-olah urang eta jadi sukrek pae. Nah, jadi maksudna hate urang bila mana ibadah eta ka Gusti Allah khusukkeun nya, juhudkeun hartina zuhud eta ninggalkeun hate urang tina permasalahan dunia nya. Umpamana urang ieu keur digawe naon bae, kebiasaan urang aktivitas urang der lohor tinggalkeun urang salat, lepaskeun dina hati panggawean anu tadi teh anu keur digawean. Tah eta ngaranna wa mal li akhiratika kana katamu tuwadan. Jadi Kanjeng Nabi itu ngalarang urang eta jadi jalma sugih, teu ngalarang, bahkan harus nya, harus urang eta jadi jalma sugih, jadi jalma mampu, harus nya. Karena naon? Karena saur Kanjeng Nabi jalma masyarakat eta ngadeuketan kana kakufuran. Kadal fakru ayyakuna kufron, jalma fakir, jalma masyarakat eta ngadeuketan kana kakufuran. Biasana lamun geus jalma kasedek ku kabutuh, naon bae carana rek haram rek kufar rek naon diibadah eta. Naon alasanna karena ku kabutuh. Contoh umpamana lolobana ieu lolobana ku karena kabutuh los teuing lah rek minjeun bang kosipata, rek minjeun bang naon emok tah jadi dieu. Padahal jelas di dinya riba, sehingga manehna eta daek ngalampahan model kitu karena kasedek ku kabutuh. Mangke Kanjeng Nabi eta teu ngalarang, Kanjeng Nabi eta urang jadi jalma sugih. Bahkan Kanjeng Nabi ge ngajana istilahna termasuk nanya yatim piatu, termasuk resep ka jalma nu masakin, tapi Kanjeng Nabi termasuk orang kaya. Nah, maksudna buktina bahwa Kanjeng Nabi orang kaya nalika kawin ka Siti Khadijah eta mas kawina 40 onta, bayang 40 onta sabara ratus juta. Nah, eta nya jadi orang kaya gitu nya eta. Jadi Kanjeng Nabi eta nitah urang eta jadi jalma anu sugih, jadi jalma anu senang. Atau bahkan digombor-gomborkeun tinggi unggal waktu ge hayal falah. Artina kan hayu urang ieu hirup eta jadi jalma senang. Gitu, ulah jadi jalma susah gitu nya. Eta di soro yaumul qiyamati aminan, maka eta jalma anu model kitu teh
nyata ninggalkeun hubbul aisyah artina henteu hubud dunya ninggalkeun kahirupan dunya mafhum muqabalana nyata naon teu hubud dunya berarti manehna eta hubbul akhirah maka soro yaumul qiyamah aminan maka jaga poe kiamat aminan bakal disalametkeun saliman min adabillahi ta'ala salaman tina siksaan Allah ta'ala amin ya rabbal alamin. Warabi'u ari kaopat nyata mau'idhu hasanah anu tertera dina kitab Taurat mantarokal hasuda soro yaumal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaiqi. Nah, jadi sing sahaja meninggalkeun perkara hasud. Nah, ieu panjangin hate ieu paling ese eta panjangin hate model anu tertera dina ieu hasud sifat hasud eta jauhkeun urang piceun jauh-jauh eta sifat hasud. Ari hasud eta kumaha? Hasud eta hewa lamun nempo jalma anu meunang kasenangan. Hewa nempo jalma anu keur manggih kanikmatan. Nah, eta jalma hasud. Contoh umpamana tatangga urang ngabeuli mobil. Ieu hate urang geus kitu mah murian karena tatangga ieu kabeuli mobil. Cenah kabeuli mobil ge meunang iridit ieu tah. Atuh naon urusanana rek iridit tah rek konten resiko manehna ieu. Nah, kuduna kurang ye ilu alhamdulillah ilu atoh karena iraha ge sugan ari tatangga kabeuli mobil mah kurang bisa numpakan nya karena sifatna jalma mah kabeh ge teu sugih teu masakat pasti boga kabutuh gitu ngan kabutuhna atuh masing-masing sesuai jeung kabutuh manehna gitu atuh urang kabutuhna nya umpamana ya itu motor aku mangkuna kabeli motor aku motor gitu nah, masing-masing kabutuh nah, jadi contoh jalma anu hasud eta model kitu teu kaok nempo jalma anu senang aju wae ngaewa tah sing sajalmana anu bisa mijeun eta sifat hasud soro yaumul qiyamati mahmudan kejaga dina poe kiamat mahmudan jalma eta terpuji ala ruusil khalaiqi ka sakabehna jalma makhluk karena pangandikan Kanjeng Nabi kieu qala sallallahu alaihi wasallam iyakum wal hasuda fa inna agama innama qatala ahaduma sahibuhu hasudan karena mahanana eta anakna Adam ka naon ngaranna adina nyata Qabil jeung Habil teh eta karena ngabogaan sifat hasud kitu. Wal khamisu ari kalimana bahwa yudo hasanah anu tertera dina kitab Taurat mantaroka hubbar riyasa ayil masyal hasanah soro yaumal qiyamati azizal indal malikil jabbar saurna sing sajalma ninggalkeun hubbur riyasa hartina teu resep nya kana rekreasi lah gampang nama liasa eta teu resep kana rekreasi anjeun masyal hasanah gitu sedangkan ieu nya masalah naon sebabna ari riasah mah kita ditinggalkeun titah ulah resep
Kitu naon sebabna masalah riasa eta hiji panggawean anu goflah kitu nurutan ka senang hate. Maka ge dina hal ieu masalah naon ngaranna riasa ieu para ulama faqih ieu sehingga teu meunang rukhsahna Gusti Allah Ta'ala. Artina teu meunang kamurahan hukum ti Gusti Allah Ta'ala masalah biasa mah. Seperti contohna urang umpamana di salembur ieu ngayakeun babacakan umpamana kakutna mana bae lah. Apakah naon ngaranna ka Jakarta ka Taman Mini tamana kitu nya ngaranna piknik teh. Nah ieu segala hukum anu terkait masalah dina perjalanan ieu teu bisa dilampahan masalah rukhsah. Seperti contohna umpamana salat ieu teu meunang umpamana waktu zuhur dihijikeun jeung asar atawa dirukhsah atawa dikosor nya lohor teu meunang diringkes jadi 2 rakaat nya dihijikeun jeung asar 2 rakaat teu meunang. Eta mah kudu salat zuhur atau 4 rakaat jeung dilampahan dina waktu zuhur, salat asar atau kudu 4 rakaat dilampahan dina waktu asar. Beda deui lamun urang ieu niat zarah atawa niat silaturahmi. Seperti umpamana lebaran mudik nya. Awas ya, bahasa mudik eta aya 2. Aya mudik silaturahmi, aya mudik cuman rekreasi. Lamun mudikna ieu silaturahmi, maka segala hukum-hukum rukhsah ti Gusti Allah Ta'ala bisa dilakukan. Sehingga puasa ge lamun urang ieu teu kuat bisa buka di tengah jalan. Kan eta mah emang aya syarat-syaratna seperti urang leumpangna qobla teu naon tuluy syamsi, maksudna jam 4 eta geus berangkat urang encan kaheulaan ku subuh. Tah maka ieu puasa meunang buka di jalan. Gitu nya. Eta jadi segala macam hukumna Allah eta lamun urang niatna silaturahmi atau niat jarah umpamana wali songo, nah ieu meunang ngalampahan rukhsah-rukhsahna Gusti Allah Ta'ala. Bahkan haram ya lamun urang umpamana ieu cenah rek kodok bae, nah itu meunang nya umpamana ieu di luhur mobil nya masih maghrib kene masih di luhur mobil sementara ieu mobilna ngejar waktu lah engke bae cenah rek di kodok bae, nah ieu teu meunang haram. Nah, jadi kuduna kumaha kudu niatna urang jana takhir. Nawaitu takhirul maghribi ilal isya'i li adna bainahuma lillahi ta'ala. Diniatan asup maghrib niat kaulah ngajama takhir. Teu meunang urang niat angke bae di qada dina waktu isya teu meunang. Diniatan urang jama takhir karena urang niatna ieu jarah wali songo. Nah beda deui jeung tadi teh rekreasi. Mantap ge ieu anu dicantumkeun di dieu kitu dina tertera dina kitab Taurat. Tah jadi man taroka hubbar riyasati nya kitu ninggalkeun resep kana rekreasi. Nah yusoro yaumul qiyamah yang sisa ninggal malikul jabbari maka jaga bakal dimuliakeun ku Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Gitu awas perbedaan
Gitunya biasanya sok guru-guru mah gitunya eta ngaranna rekreasi lain soalnya anu dituju ge kadang-kadang ke taman mini atau ka mana Ragunan gitu daya istilah jarak ke kuburan dan wali naon gitu daya atau Kubama si Bogor. Nah iya maka otomatis sholat segala naon teteh pengeta iya teu bisa dilampahan turuk sholat gitunya karena eta termasukna bubur riasa. Awas ya guru bisa ngabedakeun nya gitu. Anu saterusna anu kagenepna anu termaktub dina kitab Taurat mauidhah anu dina kitab Taurat wasadisu kagenepna mantarokal fudula fid dunya minal kalami wal mali wal jahi wa ghairi dzalik minal mubahati allati tawaqqa fil ma'siyati wal ghaflati sara na'iman fil abror. Jadi mauidhah anu kagenepna anu tertera dina kitab Taurat anu menanukil tina kitab Taurat sing sajalma bisa ninggalkeun leuweuhan dina masalah dunya, dina masalah kata-kata, dina masalah harta, jeung dina masalah kedudukan, jeung naon bae anu masalah anu dimupakeun diwenangkeun anu mana perkara anu dimenangkeun tadi teh allati tawaqqa fil masyati wal waflati nepi ka nya kabawa kemaksiatan jeung kabawa ghaflat. Contoh seperti umpamana urang tafadul dina omongan dina kata-kata ieu ngobrolnya timimiti encan asup dohor nepi ka lewat dohor nepi ka arek asap teureun-eureun. Nah ieu ngaranna fudul fil kalam atuh ngobrol ieu kitu nya dibatas saya tuh lohor-lohor gerak anggusan nya atawa dina masalah harta itu deui nya kitu fudul fil mal geus kabeuli hiji hayang dua geus kabeuli dua hayang tilu hayang opat saterusna ka ditu nya kitu surga pasukan alhaqumut takasur nya kitu cilakalah jalma-jalma anu sok ngalolobakeun nya harta nya kitu. Nah jadi sing sajalma tarokal fudula fid dunya dina masalah dunya dina masalah kata-kata tadi ya jeung masalah kedudukan nya kadang-kadang di masalah kedudukannya geus pangkat ieu hayang naik pangkat kudu geus istilah nyogok kadi itu padahal geus jelas dina hadisna kitu rosi wal murtasi finnar nu mere duit jeung anu dibere eta asup ka neraka. Nah ieu eta jadi urang ieu kudu bisa ngajaga kudu bisa nahan nya kudu bisa nahan dina leuwih yang dina masalah dunya boh dina masalah kata-kata boh dina masalah kedudukan jeung naon bae anu sifatna naon ngaranna mubah sifatna wenang tapi narik kana kemaksiatan mopopohokeun kana waktu nya waktuna ibadah anu disana kitu soro naiman fil abrori ge jaga cenah bakal meunang kanikmatan Allah Subhanahu wa taala. Anu maksudna mutawassian fil imati mal abrori
maksudna dibere kajembaran kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah anu saterusna wasabiu ari anu kapujuna nyaeta mau'izatul hasanah anu tertera dina kitab Taurat, nyaeta anu ditertera dina kitab Nasuhul Ibad anu menanukil dina kitab Taurat talitea mantarokal husumata fid dunya soro yaumal qiyamati minal faizin. Sing sajalma anu bisa nahan, bisa ninggalkeun kana husuma, artina husuma eta adu domba kasar namanya. Jadi lamun cara bahasa ayeuna mah ngompor-ngomporan anu jalma anu keur pasea kuduna mah ngadamekeun ieu mah kala di komporan kitu nya, kala di komporan lain di naon supaya akur eta mah kala di komporan tah lamun bisa urang nahan anu model kitu minal faizina maka termasuk golongan-golongan jalma anu bahagia. Aina jina artina jalma-jalma anu bakal termasuk jalma-jalma anu golongan jalma anu disalametkeun ku Gusti Allah dina seueur neraka. Amin ya rabbal alamin. Ngan dina hal ieu jarang ya urang mah istilahna lalaki mah ngomporan jalma anu keur pasea ngan biasana sok rata-rata awewe nya tah begituna nya selaku jadi pimpinan nya keluarga eta kudu bisa nasehatan ka pamajikan urang ulah sampai istilahna ngomporan jalma anu keur pasea alamun teu bisa ngadamekeun mah mending cicing gitu nya ulah kala diadukeun gitu. Jadi mafhum mukhalafana sing sajalma anu bisa ngakurkeun ka jalma anu keur pasea maka soro yaumul qiyamati faizina jaga kei bakal dari jalma-jalma anu manusia aina jina jaga bakal jadi jalma-jalma anu diselametkeun ku Gusti Allah tina seueur neraka. Amin ya rabbal alamin. Karunia Bapak sakurang namun biasa itu anu disampaikan kurang sarulina yuhudin hampurana wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal amumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.